janda, karena status janda itu sudah pasti. Ngereueuh we baliknya. Ngereueuh. Oh, atuh ke deui. Pan beurang teh orang ulin heula di dia. Aduh, mantap gimana? Genah ieu pamandangan sore-sore. Si rambut pirang kembali. Wik wiu. Cipuy. Dia nongkrong heula. Kang Won, ayo balik. Kang Ewon mah manehna keur ieu heula, keur sepurak. Ayo nama. Genah ieu boga kendaraan mah nya. Teu berat. Secara tidak tanggung berat. Mantap sekali ya. Berangkat. Aduh, jam peri geus balik ya. Ah, ieu mah arek ka sawah heula, geus lila teu nempo sawah ya. Bisi aya nu dobol, nu bocor. Aduh, ya. Let's go. Nempo sawah heula. Kaluman barudak areueuh. Ngurek ah. Aya urek nama ya. Halus sih urek. Aya anunya di dieu ya. Aya anu. Masya Allah, ya pigaweun masih feel keneh ya paculeun. Beuteut ari loba pigaweun di sawah, di kebon. Kulikeun hese nyangan tukang kuli. Beneran ya, siga-siga si wowo itu, wowo Surawo. Ayam pain, ayam kambing wowo. Wo. Ya juga mang handar itu. Nagoan siawo, si mah kalah kalumpat. Sukan kudu dikieu ku aing. Aduh, cangkeng nyeri. Lesang gelangan teh goblok. Aduh, lu aing tidak gor. Bangun nama amnesia ieu. Nanaon, nano dek ya. Di cangkengnya. Uro, aduh, dek ya. Cangkeng kering. Kunaon makel. Panjang Allah. Ampun naon ieu teh, teu naon. Mamang malin ek nita. Lain nuduh ngalah jamu. Arek mang mawakeun itu juput. Ini di kuliah ieu teh. Salah paham atuh maneh mah. Udag teh titah mawa juput. Si ada ngagok goblok dewek kecanggut teh sawah. Manehna lompat geura Geus tong parasea. Sok ek marani mah. Sok ek marani. Maneh wo adek jadi kebabawa Batut. Reta apa sih mah dewek. Ek menang dejik menang apes.